Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita Aji Batara Karang. Naskah carita karangan Kiliksa Kiwari Baris di teratas bagian anu ka-13. Sakumaha anu parantos di Bandungan ya bagian ka-12 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabagatuan Cijina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di Pileweungan. Khususna atuh ka Mang Uca anu harita dek nyerongkeun anakna anu katelah nyurudita supaya cager tina kasakit bau awakna teh nya. Kumaha atuh para wargi lajengna ieu carita langkung poe samangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kada ujaring ieu carita mangsa alam tibeurang di Pileweungan. Manuk recet patembalan jeung padabaturna mapaesan alam beurang di eta Pileweungan. Breh katingali di tengah leuweung luang liwung aya dua tangtungan manusia. Horeng si mana horeng Mang Uca jeung Rulita nu jadi anakna teh. Demi harita Mang Uca teh reg ngarandeg. Manehna neuteub kana hiji tangkal nu katelah tangkal gintung anu gede jeung luhur. Eta tangkal kai lamun seu ditangkep moal patepung ku genepan. Lamun ceuk diukur ku meteran, garis tengahna moal kurang ti 3 meter. Eta tangkal kai teh aya gowokan, kira-kira 2 meter tina taneuh. Jigana bae urut dahan anu geus bobo akhirna melowong menikeun ka gerowong. Katurug-turug dipacokan ku caladi, nya dina kuil lamah jadi gede jiga guha. Mamake eureun didinya, Bapak. Ceuk Rudita bari jeung reg ngaraneg. Bapak kata Aji ku gowok nu aya na tangka nyai. Jigana teh buni sarta aman keur pitempateun cicing. Ciku nyai awaskeun nah betah kira-kira lamun di dieu. Ani mah moal nyangan pangabetah Bapak.
Baju leuweung mah atuh moal aya pikabetaheun. Ana mah pilih we anu sakira aman, ngarah bebas tina gangguan satogalak, Bapak. Nya, tadi dieu we jiga nama ieu aman ieu. Tapi kudu diperiksa heula apa bisi eta gowok teh jadi sayang orai atawa sayang maung tutuk. Keun kumaha parek diperiksa. Sok Mang Uca nunda buntelan. Sarepet ngalugas bedog terus ngadeuketan kana tatangkal gintung. Barang gok teh tela gowok teh luhur, jauh pisan nyatane, beda jeung taksiran tadi. Tapi Mang Uca leuwih bungah ari sabab tangtu meureun bakal leuwih aman. Ngan bae timbul masalah sejen, kumaha naikna? Datang tu Rudita mah moal bisa naik. Make taraje we naon salahna? Cek gerentas ning hate Mang Uca terus harita teh nangan awi keur piterajeun. Tapi kacida hesena lebah dinya mah. Nu aya teh hoe karokrok segede-gede leungin bisa digunakeun keur taraje. Mang Uca ngadeluh we digawe nyieun taraje sabisa-bisa we ku sorangan. Tapi tetela barang jieun sakitu teh teu meakeun waktu sajam. Kocap ning taraje geus beres terus dipasangkeun. Kalacat naik ka deketan gowok teh. Barang breh eta gowok gede naker, cukup keur cicing opataneun mah. Di jerona bersih tayohna bae kungsi aya nyicingan meureun. Tapi lain ku jelema, tangtuna oge ku satu leuweung anu resep di nubuni. Meuli ceurki ieu parang siang sayang biruang ieu mah. Da meuni harerang tapi piraku eueuh tanda-tanda naon. Ceuk Mang Uca suhup kana gowok teh ka ambu bau hanyir. Mang Uca ungas ingus terus kerung. Barang diinget-inget bauna teh bet ampir sarua jeung bau awak anakna. Heran. Nah, bauna teh jiga bau si Nyai. Asa teu ngarti aing boa-boa aya kelong nu nyurup sumanding ka anak aing. Tempatna di dieu meureun. Aduh, kumaha atuh naha moal naon mun anak aing cicing di dieu kitu? Ceuk geurentes ning hate Mang Uca. Bari jeung terus sarateret ngencang ngatuhun tenang kaayaan di jeroning eta guha kai. Tapi eueuh tanda-tanda naon, eueuh bulu-bulu nu tinggalin. Teu aya kokotor, teu aya runtah-runtah acan. Estu ning garing we jeung bersih da meunikeun kaleucir. Nya kulantaran kaayaan eta gowok sakitu bersihna, Mang Uca jadi hariwang. Sok sieun eta gowok teh tempat cicingna satogalak anu ayeuna keur liar neangan mangsa. Uca teh turun deui, reet ka anakna nu tadi nitenan bapana gigireunana aya mencak depa berjeng ngagayem. Kumaha Bapak? Pikabetaheun kira-kirana? Ceuk Rudita berjeng tangga. Memang alus tempat nama Nyai, tapi Bapak ngerasa hariwang. Bisi geus aya nu boga di jerona mah dilecir jeung bersih jika mindang disicingan ku nu bogana. Sayang naon atuh Pak kira-kirana? Nyat duka teh teuing da eueuh tanda-tanda naon. Bapak mah hariwang sok sieun sayang kelong. Ceuk Mang Uca bari jerut turun ka taneuh. Seleuneu nyamperkeun ka anakna, tapi henteu deukeut teuing, cukup anggangna kira-kira 2 meteran. Gek diuk dina akar gintung anu rungkaringkel. Hatena can boga kapastian, nah harek di mana nunda nu jadi anak? Rudita harita teu ngomong deui. Racat mena unggah kana taraje, gok teh kana gowok ana breh teh meuni marah mai bakat ku bunga. Nempo eta gowok anu pikabetahin, kalawan teu mikir panjang, pok ngomong ka bapana bari jeung leuteup ka handap. Di tengah leuweung-leuweung liwung kieu Bapak, hese dengan tempat anu bersih cara ieu. Tak lantaran kitu,
Atos lah tetepkeun di dieu abdi betah bapak. Nya kumaha lamun engke peuting aya anu datang Nyai. Kan bae rek disangharepan aku sorangan. Nya teu naon ai kitu mah. Rek atuh gerawa betah. Bapak rek neangan sirah cai, sugan jeung sugane aya deukeut ngarah hidup teu kudu hese dengan cai. Yeuh, buntelan bawa ka dinya. Cek Mang Uca memener buntelan. Terus disodorkeun ka Rudita make gagang tina hoe. Gap ku anakna ditampanan. Terus ditunda dina gowok teh. Soroso turun cere atuh lincak akar. Rudita gek diuk didinya hatena rata teg ayeuna mah. Sabab geus meunang tempat anu cop jeung hate. Pok ngomong deui bari ngareret ka bapana. Pak, ayeuna mah geura tetepkeun we. Abdi rek betah-betah maneh we jadi ngan bapak kudu nempoan nya ulah heula teuing ngentepna ka abdi. Utamana mah kuring teh butuh kuda angeun bisi paehan layeuskeun. Atuh jabati kitu. Doakeun ku bapak ngarah abdi buru-buru cager sarta sing tereh liumung pulung deui di lemur. Nyai, ku bapak rek diperhatikeun nya, da bapak ge lain gelo, moal miceun anak teu pupuguh. Ayeuna mah geura tetegeuneh hate. Hidup rek tinggalkeun ku bapak jadi nya, tilu poe sakali rek ditempuan ka dieu bari jeung ngiriman da angeun. Ulah da teuing atuh Pak, 2 poe sakali atuh mejeuna. Nya, tapi hidup kudu inget, bapak teh pangul usahakeun neangan pibakeleun hidup meureun. Jadi 2 poe usaha, sapoe ka dieu ngiriman. Nya sanes atuh kitu oge. Rudita teu bisa naon deui. Manehna kapaksa nurut kana putusan ti bapakna. Daina mah kieu Nyai bapak rek neangan cai nya mun geus manggih tak ku bapak rek dicirian. Ngarah Nyai teh hese neangan. Mangga atuh Pak. Rudita tarekel naik deui kana gowok make taraje tina hoe. Sedengkeun ari Mang Uca leos rek neangan sirah cai cenah atawa neangan walungan anu caina herang. Teteh lah henteu gampang, unggal lengkop ditempuan unggal bubulak di teangan. Sugan jeung sugan aya cinyusu atawa solokan leutik. Mang Uca meningah hegak bakat ku cape. Tanagana leuleus kawan tutas lempang jauh. Ari kaayaan geus remeng-remeng. Tayona bae mangsa alam maju kaburit. Kawan tu ponon poe teu bisa nembus ku kandalna kakayon. Be, cilaka aing kumaha lamun poekeun di jalan aing moal bisa balik. Jeung deui kumaha si Nyai tangtu butuheun cai keur nginum meureun. Mang Uca ngeceuwis ngomong sorangan. Terus lempang bari jeung alak ilik lamun nempo lamping sok terus disusul. Sugan jeung sugan we dihandapna aya sirah. Mang Uca gada-gidi keur tujung ka dieu. Tapi kalah mataklung se kana awak. Cai nu tangan ku Mang Uca teu baseuh-baseuhna acan. Kaayaan teh gararing we jiga teu aya cai pisan. Atuh ngederna teh beuki jauh we di tempatna Nyi Rudita. Jiga nalaun balik deui teh geus moal apa da poho teu make ciri. Tungtungna Mang Uca teh katalimeng poho deui ka jalan tadi. Gek diuk nanggeuy gado bari jeung mikir. Inget ka Nyi Rudita nu jadi anak. Inget ka indungna, inget ka diri pribadi. Sok sieun teu bisa balik. Aduh, cilaka 12 aing. Aduh, kudu kumaha aing namun geus kieu. Mang Uca susaheun pisan. Manehna bingung ku pilampahin. Barang keur ngahulang kitu anak gorobas anu ngagorobas gigireun. Allah, gebuk Mang Uca ngarenjang. Barang diret aya anu belang ingui-inguyan. Sidik pisan maung korejat Mang Uca nangtung. Bulecat lumpat satakar tenaga. Geus teu nulih kana naon da sieun jadi caduk maung. Harita boro-boro ning mikiran anak, mikiran dina oge geus soak. Atuh terus we Mang Uca mampret lumpat mulikeun ka mangprung. Ais tuning tunggul dirarud catang dirumpak teh sanyana. Bakat ku sieun dihakan maung si Raja Leuweung. Nya nu akhirna Mang Uca teh anjog ka sisi leuweung gledegan. Bus ka leuweung rawa. Didinya mah tatangkalan teh campur nu gede jeung leutik pagalo.
Malah loba tatangkalan sesa anu ngalasuluh, oge loba tunggul urut anu ngaragaji. Kan ieu mah apa aing teh moal tepi ka nyasab tu geuning pasir hanjuang ka tempo keneh ngelemeng wahangan cilangir di landeuna tah ieu teh datar sariu lamun teu salah mah tu da nya di landeuh teh reuma urut huma bah johe cek Mang Uca ngeceuwih ngomong sorangan hatena regreg aya sabab geus boga patokan najan nyorang jalan anu rembet oge moal burung tepi ka lembur terus Mang Uca leumpang berejeng nyuai-nyuaikeun narambu leuweung sakapeung kudu dikarsan regang-regang anu ngahalangan jajalanin. Telila serog kadu datar, anak breh tenempo jalan peranti nu ngalakai. Mang Uca begeureug-geureug hatena. Manehna oge kungsi nyorang jalan eta, waktu ngalanyeruan jeung Mang Suhadma. Atuh sanggeus manggih jalan eta mah teu kudu mikir deui neangan jalan sejen. Langsung we ngadeligdig muru ka kaler. Telila beras karima, serog ka sawah. Terus mapai galengan rek motong jalan ka pasir Lampuyang. Nya nu akhirna lalampahan Mang Uca tepi weh ka lembur kira-kira wanci sareureuk kolot kasampak teh bojona nu katelah Birukmi keur ngadaweung weh ditepas dibaturan ku ronda duaan jigana bae Birukmi ngahaja lapor sabab melangkas lakina anu teu datang bae matak nyeri beuheung sesonggeteun balas ngaliekan. Tah geuning Mang Uca datang, nah kamu anteung Mang. Ceuk Jang Encon anakna Abah Sura. Nya jang leuh kata limong Mang teh euy. Ampir teh bisa balik. Jeung ditas dibabari ku si Belang. Ih, eta mah meni asa teu pejitan bakat ku sieun. Si Belang, ih eta mah meni asa teu pejitan bakat ku sieun. Ceuk Mang Uca gek diuk dina Bang Barung. Nyarande kana bilik kalungsar bakat ku lungse. Kumaha budak teh Bapak? Di mana cicingna? Birukmi geus teu sabar. Hayang geura-geura ngadenge bejana melangka anak. Dalam teu hayang cager mah teu tega kikituan teh. Geus merenah budak teh mah. Moal pibahayaeun sugan. Tapi nya urang ngadua we kana Maha Kawasa heuh sangkan anak urang ditang tayungan. Adi mah menikah asa ditilar, asa ditinggalkeun maot Bapak. Mun teu hayang buru-buru cager mah ulah tulus dipiceun. Kumaha atuh da geus kitu kanyataanana mah sing sabar we. Ari ronda nu duaan gawena silih reret. Maranehna mah teu panuju kana jalan anu disorang ku Mang Uca teh. Ari sabab asa di luar kamanusaan. Bete boga pisan ras-rasan, tepikeun katega miceun anak ka tengah leuweung luang liwung. Leuweung ganggong simagonggong panonoban satogala. Moca, nah bete tega teuing atuh Mang. Nah geus aya jalan sejen leuwih hade. Ieu masih Mang, nah teu mentah heula saran ka pangurus lembur atuh. Ari Mang Uca bet moal karep sorangan, kuring mah teu tega ngadenge si Nyai dipikeun ka leuweung teh. Bet asa jina dongeng weh. Ceuk Jang Jana, incuna aki lebe anu peuting eta kagiliran ngaronda. Jang. Mang oge teu tega tarina mah jeung deui jelema naon kasebutna lamun tega kana jadi anak.
Tapi mangge heueuh menang mikir menang nimbang-nimbang sarta tatanya heula kanu bisa eta lampah teh kawilang hade jeung yakin bakal cager ku cara kitu pokona mah geus taak Mang Tujang geus era ku balarea boga anak nepikeun ka bau alah batan bangke ceuk Mang Uca geus teu kapangaruhan ku omongan batur da geus boga kayakinan pribadi. Nya tapi carana salah Mang mah teu ngecak badami ka tatangga buktina matak hariwang matak salempang baya jelemur ayeuna ge ampir dilapurkeun Mang teh da wanci magrib can datang keneh nu mata kuring jeung Jang Encon ngahajak kemit dieu teh Mang karunya ka bibi bisi keungeun nya syukur rek kitu mah Tujang jana oge Jang Encon tapi da ayeuna mah geus kapalang Jang bantuan doana we lah sangkan anak Mang teh si Rudita sing salamet sarta sing hasil dimaksud dari piceun kaleuweung teh lain disiksa tapi sina prihatin bari miceun kasakitna Jang nya teu naon atuh lain mah da geus kapalang Mang soal doa mah boro-boro dipenta najan teu ge mah buru ngadoakeun kuring mah syukur atuh Jang jana baik atunya sing jonjol aduh Mang teh kacaya heula ieu da awak meuni kalotor kieu yeuh ceuk Mang Uca cungkleung cengkat bus ka imah porosot ngalaanan baju nu kalotor jeung rawek tapak di karaid kopana anduk jeung wadah sabun kencring we indit muru kapancuran. Wargi-wargi madedi kiwari masih sasarengan-sarengan alam khususna langit rada caang harita teh bentang berenang berjengting karetip matak waas kan hanya kal harita eueuh bulan da bijilna engke peuting bubuhan geus tanggal kolot muludah kaparimnakeun jangkrik reang di sarada are Mang Uca ngagedig leumpang muru pancuran sarengkeun Jang Jana mah jeung Jang Encon nuwikeun hancang ngobrol jeung dirukmi. Keur kitu pok Jang Jana harita tapi kairaha si Nyai teh dipiceuna bi ceuk Jang Jana bari jeung neuteub ka pribumi Nya tapi kacager meureun Ujang. Aduh geuning lila nya kumaha lamun teu cager sabab rek cager kumaha ari dipiceun kitu mah hayang cager mah kudu ubaran atuh bi lain dipiceun kaleuweung. Nya Jang Jana apaan ieu teh keur nyareatan keur ngubaran anu gering Nya dipiceun mah atuh lain si Nyaina tapi kudu kasakit nabi teuing atuh Jang bingung bibi oge Jang Jana teuing kudu kumaha teh lamun geus kieu hate bibi jadi honcewang sok sieun aya naon nu teu mibak anak bibi saha atuh nitahna teh bi aduh Gusti asa teh kira-kira teuing ceuk Jang Jana kalah beuki penasaran sabab cara anu digunakeun ku Mang Uca teu dipikahartieun. Aki Wardani nitahna teh Jang Jana urang lemur payung. Hah Aki Wardani Nah, Jang juga nu kaget. Aduh, eta bibi cilaka jika da bi. Eta basi bibi. Jang Jana gogodeg, nambahan kahariwang pikeun birukmi. Da geus ngolemar ti tadi keneh hatena teh. Aku mah kitu Jang. Jang Jana teh buru-buru ngajawab. Kalakah ret ngareret ka Jang Encon anu reret teu ngomong ukur narik napas bari jeung neuteub ka Jang Jana. Keur kitu kurutak Mang Uca datang cat unggah ka imah. Terus disalin ku pakaian anu bersih dihargum sarung da tiris. Geus aya kejo mak geus tiis deui meureun bapa da beurang keneh nyangu teh. Geus tiis deui meureun bapa da beurang keneh nyangu teh. Tapi ari caina mah panas keneh teh antehna teh wangi. Keun bae pokona mah asa ngeunah di daangna we lah. Mang Uca ngaleos ka dapur bari jeung mawa damar. Geek sila dina palupuh. Karawung nyiuk sangu kana piring celebok dahar meningali ben maklum tas capek jeung lapar ti tadi keneh. Ari Jang Jana jeung Jang Encon harita teh mikir jroning hate kumaha carana nulungan Rudita anu geus dipiceun kaleuweung
Nah mending laporkan wajib atau kumaha. Jang jana bingung karudi tak beuki inget bae. Jang jana cik atuh bibi bejaan sahari aki wardani ten sanyana. Hate bibi jadi tetatag ieu sapraka denge omongan ti ujang kitu. Kebi. Aya sakalian jeung emang ngobrolna kagok kuring mah yeuh. Moal rek ngantep kana kayaan kieu ah. Ceuk jang jana tandes pisan. Ayeuna geus boga tekad nu tetegrek nulungan cenah ka Nyi Rudita. Nya ka dieu atuh jang kela nanya mang lagi kedaang heula. Angin peuting ngahiliwir nebak kanu tiluan. Karasana tiis menikeun kanyecep. Ti kajauhan kadenge sura bangkong di sawah menikang kengkong disenggakan ku sura bancet. Ditembalan ku sura jangkrik anu reang keneh di pipir imah. Digaduh rona kadenge anu pating cakakak pating cikikik siri. Jika nama keur ngawarangkong pikasirieun. Saha nu digaduh teh con? Ceuk jana bari ngareret. Mang Ukri jeung Kang Aman dibaturan ku Abah Sakim. Jika nama Abah Sakim nu ngawangkongna da tadi ge keur ngomongkeun lalakon zaman keur ngora. Ceuk jang encon bari jeung ngarenyun udun. Paing ngantu rame da Abah Sakim mah baretona jelema buraong jeung loba pangalamanana. Ceuk jang jana nungkup bibirna. Heuai sabaraha kali jigana bae tunuheun meureun. Tekung sirila trojol Mang Uca nyampeurkeun berjenya nyakal udun daun kawung. Gek diuk tina kursi panjang malah ngarendeng jeung Birukmi. Ngobrol naon we teh jang? Buraong-buraong kitu. Eta Mang. Mang Sakim nu keur ngalakonkeun jaman keur ngora baheula. Pan anjeunna teh buraong baheulana ngajago jeung sok minang gelut cenah. Cek jang jana berjeun teu pa Mang Uca. Da nya atuh Mang mah nyaho sorangan jang. Waktu Bah Sakim lalajo golek di Cidaun, manehna mah tratingaleun ti sarung, lain tiris jeung lain peranti salat, tapi peranti maok. Ceuk Mang Uca deui. Lain Mang maok teh maok naon ieu teh? Na aya maok make sarung? Ai jang jana, Mang mah lain ngupat, lain ngomongkeun. Waktu aya wayang golek di labur Cidaun, Bah Sakim bareng jeung Mang ngalajo menang tempat hanapeun tangka nangka nu kaparengan keur lebeut nepikeun karimil ka deukeut akar jeung geuleuh nangkana teh jang. Nya terus kumaha? Tah nya dasar Bah Sakim atuh. Manehna mah leungeunna teh ngayap we kana buah nangka, batur mah lajo wayang manehna mah milihan anu asak. Sanggeus manggih nangtungna beuki deukeut teu ka tangka nangka. Nalako may bari jeung ngolohok kana wayang jiga nu heueuh we lalajo wayang. Ari kokodan teh cicing, mamanar sarung dipake mungkus nangka, ditangkep bari jeung disimutan sarung. Da eta mah jang mending ngasak kedet netra bolonyon we nangka teh beunang, ditangkep bari jeung disarung. Pokna teh cenah Uca, hayu di ditu cenah lajona di dieu mah cenah harurin kitu. Terus kuring teh harita ngaleos jiga nu tumanina pisan. Padahal nalangkep nangka segede genang. Damang nuturkeun ti tukang serog teh kagaduh rona jang barakatak we seuri. Mang oge milu seuri. Mahna gujrag nunda nangka mending geus seungit. Tah kitu lampahan Abah Sakim mah baheula teh jang. We sakali dua kali kikituana teh. Si horeng budak bareto mah leuwih langar batan nu ayeuna nya Mang. Jigana mah kana kitu jang jana. Ngan anu jelas mah anu lenger mah nya.
lenger we anu bagernya bager. Ayeuna mah teu jauh jeung kitu. Eta we da Basakim mah teu boga kabau ka urang Cilentah. Kapilaha kapieulaan nganjang taku batur Da teu asa-asa si Abah mah golodogna ge dirakrak. Digantian ku tihang paranti ngaci. Apan isukna teh gujrud aya bujang jadi satahang cenah. Beungeutna camero ku aci sampo. Ku tante kitu lenger pisannya Basakim teh geuningan nya mau cais. Lain lenger deui telenges eta mah. Malah majang jadi hiji poe lalajo debus tak ka Cilopang. Nya. Di jalan manggih karetek delman teu eueuh kudaan tak maksud teh ulin teu eueuh kudaan. Da kudana mapan di ista. Da teu mikir dua kali si Abah mah. Rigi di gue keretek teh digusur ku sorangan. Bari jeung baceo nongnang cenah. Atuh isukna urang dinya teh gujrud leungit delman. Kapanggih di sisi kulah nyangkorah we jadinya. Kutan kitu lampahan Basakim teh paingan aya oge atuh lamun ngawangkung teh meni sok rame. Geus lah ulah sok komenan teuing ngira ngomongkeun kagorengan batur dosa tah hukumna. Matang nambahan siksa. Aya mah urang mikiran kasusah urang mending oge Bapak. Ngan aya batur keur paku kumaha. Tah jangjana ajak badami mumpung saase. Da kumaha kitu? Da kasusah urang mah geus beres. Beres-beres saya ucing. Nahat pipikiran teh buat kawas bolon. Pikiran deui si Nyai kumaha ya teu sanyana. Apaan geus puguh si Nyai mama dipikeun ka leuweung tapi lain miceun anak ieu mah miceun ka sakitna. Geus merenah dina gowok moal kapanggih ku sato galak da buni jeung luhur. Pokona mah beres we. Punten Mang. Aya hiji hal anu priyogi diemutkeun. Mamang ulah tenang-tenang bisi kaduhung akhirna. Ayeuna mah urang badami jeung kuring. Nah kumaha carana sangkan si Nyai katulungan. Bisa diubaran ku cara anu wajar. Da aneh atuh Mang. Adu ngubaran ku jalan dipikeun mah kawasna dongeng. Nah kumaha kitu jangjana? Kieu Mang. Anu meren jalan kitu teh saha anu sanyana. Nah hasil pamikiran emang atanapi aya nu ngabejaan. Kieu eta jangjana aya nu ngabejaan jang. Aki Wardani urang lemur payung. Kieu nya Mang. Sim kuring kungsi ngadenge beja ti Aki ngeunaan Aki Wardani anu cicing di lemur payung. Eta aki-aki teh lain jelema bener Mang. Baheulana urut garong-gerot begal kahot. Ayeuna boga murid ngaranna teh Bah Suhi urang Cisaga. Boga anak hiji ngaranna Maruli. Jadi kasimpulan kuring, mamang teh gagabah geus katipu kajeret ku pamikiran Aki Wardani. Nu can puguh bener. Buat teuing rek nyilakakeun eta teh. Ceuk jangjana ngomongna bari pepeta. Manehna melang ka nyulita bisi jero gahala di leuweung atawa cilaka ku sato galak atuh puguh we mah uca mending ngahulang. Tong hulang-hulang kaum dangu lamun seug alo hayang nginum anu nikmat. Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cagurang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teh hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.